Padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang. Lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atau lain ka Allah teh makana tenang. Berarti tenang jadi pangeran. Kakaraknya terbuka, masya Allah jali. Itu ibadah mah. Weh capek-capek ibadah mah. Weh tenang-tenang. Jadi ibadah siapa itu asal boga duit weh tenang. Asal teu boga siapa geus akur bae pan. Asal teu boga duit weh capek malah teu tahajud acan. Kunaon dia parusing boro-boro tahajud. Jadi sasaran teh tahajud teh. Mas sekarang itu Bang Jawa. Maju pendek kok ieu tahajud hebat-hebat. Oh karung satrek laku alhamdulillah. Kaditu nanti tahajud kunaon rugi. Teu beres ibadah kos kitu mah. Ibadah mah ulah yang tenang, ulah yang ngeunah, nu penting ibadah ka Allah. Mere kuat, mere tenang, mere senang, mere capek, Allah teh mau urusanana.